Bapa, nalika panon poe surup aya kalangkang anjeun nu masih keneh maturan langkah abdi. Anjeun teh tihang nu pancet, nu nahan sagala beratna beban sangkan hateup imah urang tetep nangtung sarta abdi bisa sare kalayan tumanina. Inget keneh kumaha haneutna dampal leungeun anjeun anu pinuh ku kapalan. Saksi nyata merjuangkeun sakola jeung eusi beuteung kulawarga. Bapa mah tara loba nyarita, tapi kanyaah anjeun ngalir tina tetesan kesang anu maseuhan bumi. Ayeuna Bapa tos aya di alam nu beda. Sanajan raga tos papisah, tapi nasehat anjeun mah tetep matri dina jero dada. Kudu jadi jalma nu jujur jeung manfaat. Itu saur anjeun anu salawasna janten obor dina poekeun jalan kahirupan abdi. Bapa, atur nuhun kana sagala pengorbananana. Mugia di ditu anjeun kenging tempat nu panghadena di sisi Gusti Nu Maha Suci, ditampi iman Islamna sarta caang kuburanana. Abdi bakal terus ngadoa sangkan urang tiasa patepang deui di surga.